berupa berita berupa dasi berita maka dasi sok ngabolongan nya jasa bae. Ada yang meninggal Haji Jaya Kampung Gubuk jam 9 di Sindang Jaya. Tolong diumumkan bagi Kiai Haji Jaya Kampung Gubuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta kos itu berit bayat. Alap-alap gelang orai berit eta paehan tah nya. Nah ngan lamun aya orai parancahan heula mun aya di imah urang aya orai hideung parancahan heula azanan heula azanan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah dari salat asyhadu an la azanan aja nyana ngaringkel tutupan ge kurang tutupan ke bakul teh kenao tinggalkeun kadinya deui eueuh berarti jin orang hideung teh kos kitu. Atawa dibuka aya keneh parancan ku urang ieu mah imah orai lantaran imah mah lain tempat sia orai na ieu aing asa kaganggu meme ku aing sia dipaehan maning indit bae mun sia teu indit wayahna beusi aing maehan sia na ieu ulah nyalakeun aing geus antepkeun tutupan teu tinggalkeun eueuh mun bener jin ilamun aya orai di imah warnana hideung nah ieu mah parancan heula azanan heula anakalana jin sing ade pas kitu kitu keneh berit teh aya berit asli aya berit azab ti Gusti Allah. Datang aki-aki mawa kisah biasana teh neuleuan nyana ka sawah aki-aki heula aki-aki mantak eta aki-aki teh sing ade besi raja berit aki-aki teh beneran ieu mah teu sambarangan datang kitu bae berit teh henteu aki-aki heula neuleuan heula nyana ge ja utusan Allah. Aki-aki teh raja berit nyana teh ngambean heula set ieu pare ieu oh nu bogana ge diambean ku nyana oh ieu mah tilok ngazakat ieu diambean belah dieu bandean da dieu tah lamun geus mayoritas di dinya teh teu beres ka Gusti Allah teu ngazakat teh atawa jada teh babanda bae eta dileupaskeun berit ka dinya nyana eueuh eta mah berit eta mah sanajan dipaehan ge loba bae bakal eueuh ge sorangan ieu bakal lamun ku urang dipaehan dibeulem misalna atawa diprek-prek gering ku paehanana eta berit masing ade ngan bedana deuleu lamun aya berit kos kitu deuleu mun aya berit lamun ku urang dideuleu tek bae nyana bameuneulekeun gitu eta eta berarti ulah dipaehan tah mah lain sambarangan berit eta kos kitu sing ade eta mah beda eta mah geus kos kitu bae teh mah asal urang teh waki hiji deuleukeun ku urang nyanana kitu lain berarti geus ya maling dikasaokeun swadaekna sia aing sieun deuleu sia beurit teh kos kitu ge eueuh sorangan lamun urang kitu bisa neuleu di alam eta aya teh neuleu mah teu dibawa pakai kisah dibawa. Engke nyana berangkat deui misalnya ti Karawang ka mana ka Cianjur naik mobil biasanya naik mobil ngobrol biasa jeung urang itu lamun nu nyaho di alam eta engke nyana turun di pasawahan teh di diamban heula nyana kitu bae sunnatullah ini dikirim berangkat ka Tangerang ka Cikupa kasempatan pasar geus teh jauh sawah ieu beagu pabrik kos gitulah berit dipaehan mah masalah teu doraka teu naon ngan eta balantaran keur ngazab sok malik ka urang kos keong sarua bae keur diazab ku Gusti Allah kos kitu nah ieu alap-alap heulang orai teh eta mah sunat malah dipaehan nya lajuna lil muhrim gitu yuktal
amalna dipayan nu 5 teh dosa kanu ke ihram ge komo nu lain nu ihram nya tah nu 5 eta mah hasyarat ge hasyarat kurang sunah dipayan hasyarat teh binatang-binatang anu di taneuh nu sok hiburan eta binatang-binatang geus dipayan masalah ikeur carita syariat iyalah keur carita syariat nah ieu keur ihram ihram teh sing ade iku lantaran kuari mah ieu jadi ngaji manasikna kadang-kadang atuh didadak panai santri mah datang ka bab haji diaji beda ku santri menteu ka Mekah teh naon diaji ke tamat balik deui diaji deui gitu ketika ka Mekah bae tinggal muka doang teu dia puyeng cek yang teh ngaji da puyeng ngan geus pernah diaji kana di lembur ngadadak aya jelema haji ifrad mana aja teh tilu aya haji ifrad aya haji tamatu aya haji kiron mun haji ifrad ngaheulakeun ihram haji mandarikeun ihram umroh sapaket haji jeung umroh teh sapaket setiap urang munggah haji kudu jeung ihram pelaksanaanana imah haji heula wa imah ihram lamun haji heula ihram panderi ngaranna ifrad lamun gitu umroh heula kakara haji ngaranna tamatu lamun bareng nya haji nya umroh eta adalah kiron kitu bae haji mah mentek teu kaharti lamun Muhammadiyah mangaweukeun haji tamatu nya nama haji teh ifrad bae lantaran Kangjeng Nabi teh ifrad wah pendek pikiran da Muhammadiyah mah ngaulakeun haji tamatu teh sahiji bae lantaran Kangjeng Nabi ketika haji wada teh hajina haji ifrad deuleu atuh dina Bukhari-na aya sahabat bebeja ka Kangjeng ya Rasulullah pan abdi mah ieu deuk umroh bae heula ti heula aju abdi mah deuk buka lantaran abdi mah boga kasakit cak Kangjeng Nabi laharat silahkeun deuk umroh heula mah tuh abdi mah deuk nuturkeun Gusti Rasul bae cek Gusti Rasul tuan deuk naon ulama atuh ihramna ihram haji mah ifrad berarti pan Siti Aisyah di dinya ceurik kunaon Aisyah ceurik aduh cenah kula mah ieu kumaha ieu kunaon kunaon nanti cenah ieu mah mangkani keur ihram aju ieu head si ceurik jeung Kangjeng Nabi teh biasa anak Adam awal kudu head aja itu kumaha teruskeun ihramna ulah jadi masalah aju atuh terus wukuf ulah salat terus ka Muzdalifah terus ka Mina geus bae jadi haji mah teu boga wudu ge boro-boro teu boga wudu bugu head ge jadi munggah haji mah head bae ge jadi mantak ulah bingung ku babacaan munggah haji mah ulah bingung aduh cenah kiai kula mah kumaha ieu naon untuk bisa babacaan anak head ge meunang head macan naon coba head ayo sia oh cenah ngeunah-ngeunah mah jeung kiai mah dasar teluk babacaan sia mah itu masalah datang ke Arfah batur mah istighfar 1000 kulhus 1000 dan baca nu lain deui nya na datang ke Arfah salat lohor asar gen lewat udang isya deuk ka mana nih oi Muzdalifah ya aing kodo heula kodo zuhur kodo asar ieu keur carita itu ke Muzdalifah datang ke Muzdalifah batur mulung batu SD ieu budak parah aja sih di udang mulung batu siang geus aing moal mulung batu aing ka mana ya ka Mina ayo ka Mina datang ka Mina batur jumroh SD ayo beri udakeun euy sia di kemah ieu bae sia teh aing mah jumroh aing ke bae penting jumroh na sekaligus aing malah pokona mah penting akobah jeung sakabehna bae geus lah isu pentingna eta kos kitu teh jadi teh munggah haji mah babari jasa munggah haji mah hees bae ge jadi tah cak mah hees mantep ya jadi ulah bingung ku babacaan head bae Siti Aisyah manggaring jadi
geus beres ya. Ka Mekah. Abdurrahman kakak anak Aisyah dipanggil Kangjeng Nabi. Abdurrahman, tah Aisyah teh pantacan umroh, kuari umrohkeun, geus haji heula, beres haji, nyana geus sehat, geus tawaf ifadah, berarti geus suci, tawaf ifadah, sa'i, beres, kuari umroh. Abdurrahman kakana, anterkeun ka ditu, ka Naim, anterkeun, balik deui umroh. Jadi haji na Kangjeng Nabi ifrad, Siti Aisyah ge ifrad, sahabat-sahabat anu sejen lolobana tamatu. Cek Kangjeng Nabi man kana lahu hadiun, saanu boga hadiun, bawa ka dieu, yuk bareng gula. Urang ifrad, nu sejen sahabat anu tamatu. Bahkan aya nu saurang abdi mah landak dihijikeun bae lantaran ieu mah darurat. Mangga bae cek Kangjeng Nabi, nu saurang mah dikironkeun nya haji nya umroh deuk gegeraan balik. Masalah mantak kilu haji teh eta. Mantak lamun Muhammadiyah kudu ifrad bae. Salah total. Dia sahabat ge dimanggakeun ku Kangjeng Nabi. Balik ke Muzdalifah, talik di Muzdalifah ka Mina. Bebeja ka Kangjeng Nabi. Cak sahabat teh abdi mah erek balang jumroh bae Gusti. Balang jumroh heula ka karak tawaf ifadah. If'al wala haraj. Laksanakan teu dosa teu naon. Cak nu saurang abdi mah rek ka Mekah bae lah. Jadi teu ka Mina teh Jumratul Aqabah berarti. Tas di Muzdalifah teh belok ka Mekah. Abdi mah bade ka Mekah bae ya Rasulullah. Erek tawaf ifadah kemudian sae ke ka Karak ka sore abdi mah rek Jumratul Aqabah. Cak Kangjeng Nabi ifal wal haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon. Meunang. Cek nu saurang teh lah abdi mah erek jumrah tas jumrah terus mencit korba mencit dam. Lah berarti eta mencit dam teh nya teh tamatu. Cak Kangjeng Nabi ifal wal haraj. Nu saurang teh abdi mah deuk ka Mekah bae, tas di Mekah engke deuk tenang-tenang bae. Haji ke mabit teh deuk peuting bae abdi mah. Peuting ka Mina ke balik ka Mekah, peuting ka Mina balik ka Mekah. Deuk kitu bae Rasulullah. Ifal wal haraj, silahkan bae. Kabeh dimenangkeun ku Kangjeng Nabi. Malah mah abdi mah moal ka Mekah cek urang Cikupa. Ifal haraj mah. Aduh Gusti Allah. Babari, bab haji teh eta lamun nyaho mah babari jasa. Neuk kumaha ge mangga. Asal sing hade bagi nu ka Mekah kuari besi engke mabit di Mina moal simpan kuari teh eta. Mina jadid. Eta mah teu sah ta mabit di dinya. Ulama Mekah ge nu asli mah ngatesahkeun. Di Jawa Timur nu asli mah ngatesahkeun. Ulama-ulama anu nyekelan kana ucapan Kangjeng Nabi. Mina bainal jabalain, antara dua gunung teh eta ngaranna Mina. Mabit teh di dinya kuduna. Mantak baheula mah brog di dinya aya tukang baso, aya tukang lotek. Mabit teh di dinya ngahiji jeung tukang baso. Jeung tukang lotek bari nungguan mabit datang ka nisful lail. Kuari mah diburak-burak pan. Nah kuari mah rabitna teh di kemah. Kemah mah lain Mina tah mah. Nu mantak dijieunna terowongan dua, maka ning kuari mah terowonganana. Hiji terowongan pertama Muaizam. Nomor kedua terowongan kadi bukit jauh bae. Jadi tidinya kadinya bangsa 3 kilo tak ka Jamarot. Ta eta teh wayahna teh jamaah haji nu di kemah sanajan geus disahkeun ku pamarentah dengekeun ulama nu asli ieu mun hayang bener ieu mah keur carita yang bener. Ulama Arab ge hada mina jadid kunaon tuh nyana di ditu nanyeun merek Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna. Hayu bidayah jeung nihayana tetap ditulis. Padahal kita ulama pemerintah Arab geus bae itu ge mina keneh atuh ulah ditulis bidayah. Maka ditulis di dituna Bidayatul Muna, di dituna Nihayatul Muna. Cak nyana ge mimiti mina mah ieu. Duh tungtung mina mah ieu. Tah lamun nek mabit mah di dieu cak urang Arab keneh nu bener. Jadi tulis di dinya aya gede Bidayatul Muna. Di luhur gunung aya. Di luhur gunung gede Bidayatul Muna aya. Deuleu ge ka bakuna ka ditu. Anu ka ditu nu ka ditu mah nek neuleuh naon. Nyana ge nyeun mah nyeun lantaran geus teu katampung dibejakeun ku Saudi Arabia ada muna jadi tetep bae nyanana ge nyanana urang ditu lamun deuk mabit kadinya bae belon teh coba atuh nu belon urang Indonesia nu kabobodo
kabobodo geus di dieu bae jariweuh meureunana jauh lamun terus-terusan mabit didinya tah mabit di kemah mayardam embe hiji embe tamatu hiji embe teu mabit di mina bongan di kemah bae hiji dua berarti dipencit di ditu lain di dieu sing ada cenah aing mah dua tak embe engke bae dipencit bari eka anak aing blon sia mah tuh nya jadi sing ada tah nu kuari ka Mekah tetep bae ulama-ulama mempertahankan kula ge menang ti abah kula menang ti guru kula di Garut menang ti guru kula di Jawa komo ieu mata ti Muhyiddin Kosambi mah njelaskeun sing harade nyanyana mah unggal taun dan kamu kabeh sing hade lain mina tama lain mina kayak bidayatul mina ditulis kene kuari ge mimiti mina artina bidayatul mina teh di ditu nihayatul muna tetap eta bae jadi patokan tah lamun saya bidayah tungtung terowongan aya tah bidayatul muna eta beura di ditu aya di gunung luhur bidayatul muna oh belah ditu nihayatul muna aya tah eta mabit mun teh di dinya atuh geus dam lamun teh mah urang teu mabit di Musdalifah dam lantaran sim taradudi jadi ayah genep pangkat saperangkat 2 perangkat 3 perangkat 4 perangkat 5 perangkat genep perangkat bahkan lamun 7 mah muasasana bisa ada sangka 10 teta lamun awal biasanya diberangkatkeun jam 10 datang ke Musdalifah atau jam 9 ngan kuari mah taradudi mah ngahiji di Mina nu datang jam 9 nu datang jam 10 nu datang jam 12 nu datang jam 1 nu datang jam 2 nu datang jam 3 ngahiji heula di Mina ayang ke bendera Indonesia ngaranna karangkeng tek we di dinya tah anu terakhir mah kadang-kadang anu datang ka jam anu nomor 11 mobilna nomor 12 tah mobilna tah eta teh biasana datang ka dieu subuh teu mabit tah di Musdalifah teu mabit di Musdalifah teh teu mabit datang ka Musdalifahna subuh na eta teh embe hiji itu cenah sama jauh urang mah teh nyaho ieu darurat meureunna nanti mah keur carita mun ku sia didaruratkeun kos kitu embung mayar embe atuh olos dan cek ulama embe bae hiji lantaran naon lantaran bisa urang ti Arfah ka Musdalifah lempang deket di Arfah teh lempang ka Musdalifah motong jalan kendal ka di jalan deket jekeus urang ku teu ngupayakeun lempang nungguan mobil darurat jadi leungit mantak lawan atuh lempang jadi deket sama kadinya kulantaran udah teu ngupayakeun lempang teu darurat embe hiji berarti ti Mina ti Musdalifah ka Mina deket jasa tama deket artinya paling ge 3 atau 4 kilo deket jasa Masya Allah pulang balik bae eta karyawan ka imah ka kabeh kana sabara kilo jak kuateun kunaon atuh aya ti Musdalifah ka Mina nah eta teh deket lamun sampekeun ka urang tek bae gitu tapi tama jumroh masalah tama sakadar jumratul aqobah doang kan tanggal 10 mah muru afdol doang nu sok loba nu mararawat teh muararawat pernah bahasa sebarah ratusan pernah ribuan eta mah geus rahasia Allah bae geus didinya lantaran muru afdol pada desak waktu duha mulai di jam 7 jam 8 jam 9 wah macet jelema didinya kok bisa gitu sih lantaran mazhab Hanafi kudu jam sakitu bae mantak eta mazhab Hanafi memaksakeun jeung Maliki teh kudu didinya bae lantaran perbedaan jeung urang Aisyah Syafi'imah kira-kira atuh make waktu Abdul mangga nya mah wajib kudu jam sakitu ai urang mah kan henteu geus Abdul doang daripada macet mendingan engke bae dioper ka asar macet keneh poe eta mah engke bae ka peuting tuh masalah geus jam sababaraha ge malah nini mah aing moal jumroh mayar bae ta ka kepalana aduh masalah teh jumroh teh naon gitu naon sakabehna tanggal 10 teh jumroh tanggal 11 teh jumroh tanggal 12 teh jumroh tanggal 13 teh jumroh aing mah mayar bae moal kudu jumroh masalah tah aing mah mayar moal jumroh moal masalah mencit embe babari jasa ditanya mah can dek jumroh moal kunaon tuh mah capek moal ngulikeun atuh ngulikeun moal kunaon teu boga duit jas jadi rek nantu di Mekah aing mah ngeulik embe
beres. Masya Allah babari jasa ngan ulah diomongkeun atuh ka batur mesti merlim BKB ngeukeun carita ngaji babari tah bab haji mah. Nah iyalah beres jumroh urang jumratul aqobah tahallul ngaranna tahallul awal seluruh paharaman haji geus jadi menang kecuali hiji jima doang nu can menang. Jima doang tanu can menang ai beneran terjadi blon jasa ieu. Gula keur di Mekah baik kiai cenah aya masalah ieu. Naon masalah naon? Lamun urang mantos di jumroh kemudian tahallul eta geus tahallul awal can tawaf ifadah jadi can boga haji gede eta teh kakarak tahallul awal ngaran mun salam kakarak kudu salam ka katu doang can ka kenca punya haji naon nu diharamkeun kabeh geus halal kecuali jima. Ieu mah aya jamaah urang mana urang Tangerang na mana deket kiai ge cenah deket tetanggana nu aya naon ieu ieu kakarak tahallul awal jima kumaha tah. Lah, sio macam-macam di mana sakieu gunung. Dibawa ka sisi gunung bubu. Eta Masya Allah, jelema ku teu kuat teuing meureunnya. Sakitu loba jelema pan ribuan eta. Kudu mawa ka sisi gunung keneh bae. Ya Allah, geus teu perlu mandi heula meureun tah mah geus. Dicokot parduna bae geus. Eta kumaha tah rusak tah haji tah rusak. Ieu terjadi urang Tangerang ieu. Tangerangna urang Pasar Kemis. Beneran kecamatan doang lain tetangga aing tapi aduh Masya Allah ayah baik dan pas gitu Masya Allah setan eta di Mina teh ayat merek mawa di usyayatin jadi tempat setan sebab baheulana Kangjeng Nabi Ismail ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim pas di jumrah di dinya teh cak Kangjeng Nabi cak setan teh Ibrahim manya aya bapak kudu mencit anak bohong eta ngimpi nyokot batu Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahirrahmanirrahim bismillah Allahu akbar joger jumratul aqobah jadi tak pelebadinya ya setan baheula tah jumratul aqobah teh setan tah baheula di dinya timpah ku Kangjeng Nabi Ibrahim bismillah Allahu akbar rajman syaitan kalawan nyebut jenengan Allah Allahu akbar aing ngabalang setan Syaker, jadilah jumratul aqobah. Temenang ku areuang setan sia. Ditimpa sia ku aing. Ulah. Geus lain setan deui ku ari. Orang Turki. Urang Turki keur can kuari can kosieu keur baheula mah bisa kene kadinya pan. Naik kana kadinya, nyekel sendalnya na. Ho, dicekel muncak urang mah setan sia. Urang Turki tah mah, urang Indonesia mah pan nurutan malulu. Geus teh nyaho kaler kidul, pajar bener. Dituturkeun deui kurang Cikupa setan sia. Ah, dasar urang Cikupa blon. Tapi nu gol karna eta mah. Ya Allah ya Rabbi tungtun deui datang ka Jumatul Wusta. Nah kuari mangabisi ke Kangjeng Nabi Ismail mainnya ya bapak kudu naon kitu ngaranna mencit anak tidituna berarti bapak bawa impianana nyokot Kangjeng Nabi Ismail bismillah Allahu akbar rajuan setan syukur ditimpa ku Kangjeng Nabi Ismail. Bapak iman, Nabi, Rasul, impiana bener, goblok sia setan. Jadilah wusto. Nu kuari ku urang tah dibalang teh bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Wusto teh eta Kangjeng Nabi Ismail baheula timpahanana tah. Teu meunang di setan-setan geus, ibadah kuari mah. Ibadah. Jadi aya tilung ka di ditu. Tanggal 10 mah eta doang hiji tah aqobah. Tanggal 11 mah engke di ditu tuh. Ula usto aqobah. Nah iyalah aqobah nu deket ka Mekah ka ditu mentak lamun nyaho mah madep kiblat deket ti aqobah mah. Sabelah tah tadina kitu kuari mah jadi biasa kabeh. Jadi bebelahanana belah dieu Mekah aya di ditu urut bebelahanna di dieu. Urang di dieu tah ngabalangna bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Lantaran loba jelema je teu nyaho kaler kidul madep mana sajalah. Hese atuh geus anu kakarak sakali mah komo. Henteu nenget-nenget urang tuh ai kula mah baheula dibawa pan ku abah teh tah ieu di dieu sia ieu tah ngabalangna Mekah itu tuh tah keur sabelah keneh. Jadi urang di dieu ngabalangna madep ka ditu beres jumroh
doa madep Baitullah langsung. Tailah jumroh nu paling deket Jumratul Aqobah. Ta eta madepna ka ditu ke urang ngabalangna. Ka mana ka ditu tuh? Ka teureut da ka ditu mah. Atuh senyontohana jeung kumaha. Insyaallah na ieu keur caca paharaman keur ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai jelema mukminin mukminat, ulah rek ngabarunuh maraneh kabeh kana buburon bari kaayaan anjeun keur ihram muhrimuna bihajin umratin. Bo ihram haji atawa ihram umrah. Kumalamun mayan wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Sajelma anu ngabunuh di antara ranjeun kabeh bari ngahaja eta teh teu meunang sambarangan kena sanksi pajazaun ay fa alaihi jazaun atuh kena sanksi. Kumaha sangsina mislu ma qatala kudu ngagantian samodel anu dibunuhna. Naon minan nami nya eta tina pirang-pirang ingon-ingon. Kumaha nganyahokeunana yahkum bihi zawa adlim minkum anu nganyahokeunana anu bakal ngahukuman papada anu akur binatang ieu mun dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung pan hese ngabuburon mah meunang hiji nu hijina kan kabur ngabunuh nu eta na eta teh kudu disangsikeun sangsina teh kudu nu akur jeung eta nu lindek nu mana pan mun nyokot dinu itu ya hese pan eta mah kesit ku ari mah nyokot nu babari digantian nu nganyahokeunana nu ngakurkeunana zawa adlim minkum asal geus patali jeung hukum bae ngajin mah hese ngaji mah Al-Qur'an lamun geus patali jeung hukum bae hese timbul bakalna pertanyaan hiji ku ayeuna bahasa wa man qatalahu minkum muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja berarti ieu tah ta'ammud eta